Ah, siap. Cangcut. Cangcut di mana cangcut? Aing udah di dia cangcut teh. Aduh, si banget lah ya, rada nikmat kena banget teh. Seger, mantap. Kerasa pisan ieu mah caina mani herang teh. Coba ngajin langsung juga ke Gunung Sawal, mani mantap. Cai mahal, Mang. Naon atuh Aing teh cai nanya. mahal? Naon aing kan cicing sia teh, aing keur Siapa teu masalah pencurian cangcut? Atuh cik atuh masalah cangcut mah kalau dibawa ka cai. Aing milih maneh na CCTP kamari. Aya beungeut maneh di dinya. Naon maksudna ieu teh? Aing Jujur saya teh goblok. Jujur. Gandeng, tong kena sia tiluan aing sorangan. Lah, aing merokan tong nikah sia. bohong sama bar aing percaya ke sia mah. Nah, tuh percaya naon ieu teh? Goblok saya tong sareng kitu ka bos aing ge di sia. Aing dada. Goblok. Jangan. Aduh, Bukan anjing sia. Goblok. Anjing sia. Goblok. Sia. Goblok ya Irman. Anjing sia. Wah, hudang harga beas naik. Oke, aing sia mah ganggu. Ayo. Ini juga rame. Masuk. Nah, pembagian BLT nah ini teh. Assalamualaikum. Kali bare. Wah. Wah. Saksi bagai. Agak beas naik sugan. Oh, eta aya nu. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah, Wak, kunahan atuh. Ya ampun, pae lain wasya teh. Wak. Wah tuh, Wak. Ya Allah, Wak. Piraku maneh pae. Wak. Kesiu nafasan ya Allah. Wah. Aduh, kenapa secepat ini, Wak? Tina cangcut coba jadi berbelit-belit kieu ieu teh. Aing mah kaluarkeun atuh pae ya. Kesel aing. Wah, hudang hayu cuang senam. Iya kan ngaudangkeun jelema. Hayu senam ambe eta awak teh hideung teuing. Hayu. Sok cicing lah. Kira masih sama sibuk aing teh san gawe. Terus itu tuh halus datang telat gitu loh. Sok dah yel dulu. Tuh. 2 3. Aya naon deh kalagian manggihan AB sana masuk ngajauhan sia teh naon enak. Teh pugu aya masalah euy. Tok atuh aya masalah mah ngomong, cik urang ge tiba lagi ngomong ka apan urang teh saudara maneh meureun heuh teh da. Insyaallah ngebantuan. Nya masalah pencurian cangcut teh aku. Udah sia mah geus kebiasaan tiba heula teh. Pirage masalah leutik, masalah cangcut nepi ka digede-gedekeun. Naon faedahna? Nya teu ngarti aing ku paripola sia mah. Pan cangcutna lain cangcut biasa, cangcut luar biasa. Itu gampang nyelesaikeun masalah kitu mah tinggal meuli 10.000 sakodi, murah di pasar subuh heuh teh dak. Pira cangcut? Cangcut butut di meureunnya. Tah tanyakeun sia teh lah. Naon atuh pira cangcut maneh mah diuruskeun masalah kitu geus eueuh gawe tinggalkeun puguh mah urus banget tah nih geus jika tutut kitu pekulitan teh urus kumaha tong dituluykeun lah geus lah ari kitu mah bolai tuh da sia mah keras kepala geus lah indit anjing kira-kira Halo beb alhamdulillah ada mang di dieu. Oh uhun beb, insyaallah ke pan ayeuna keur masantren beb. Engke mun awih ti dinya tuluy nikah. Pokona mah gandeng tong loba ngabangus pan ieu teleponna telepon umum sanesna HP. Jadi teu make pulsa. Ieu mah make waktu. Betulan waktuna sakedeung ieu teh. Heueuh ceuk urang ge heula engke pake HP engke nelponna. Tong loba ngabangus heula cicing. Tadi nama ngomong naon urang teh ka maneh teh kalau ngomong uruskeun nikah. Iya masalah penting ya. Geus lah emang geus da. Ampun, kan Pak duh.
Sabar. Mana coba Pun. Kelak mang, kelak. Coba. Cangkel. Aya naon pakalagian memanggil deh ka dia? Mun dideletina tekstur banget maneh mah asa bisa dipercaya ku urang. Si Bapak bisa wae lah tong kitu Pak. Jadi kieu urang teh ku babaturan urang dititah nyogok maneh soalna boten urang nu nyolong cangcutna geus pokona memohon we urang ka maneh. Mohon bantuan urang. Tenanglah aya bako-bako mah erek moal. Tuh. Tenang ya aya sabungkus bako ieu lah. Udah urang heng teu angis masalahna geus mumet sok atuh bantuan urang. Nah ieu. Nah ieu di kapincuk ieu wadana mohon geus lah. Geus asup. Iya Pak makasih. Weh, tong naragop. Anjing naon sih udah gitu. Cingdak. Sok cool, udud. Duit di mana deh menang udud gitu? Sok hayang teh nyaho urusan batur lah, ngajedog. Lain gitu, Dek. Pan urang teh maneh, urang perlu tahu maneh aya masalah naeun. Teuing lah. Urang mah kayang teh maneh teh jujur, ti kamari geus di bejaan jujur. Tuh pan buktina nepi ka ayeuna maneh teh jujur. Masalah gede kamari ge denge-denge menang beja maneh ditenggeulan. Babaturan sorangan di naeun boga baturan kitu. Alah, eta mah urusan aing lah. Wayahna ulah ting Matakna jujur. Kata-kata lain lah, maneh kudu jujur ayeuna mah. Mun maneh teu jujur wayahna tali persaudaraan orang pegat lah. bingung urang, kudu ngomong kumaha. Aing boga informasi kieu masalah cangcut teh kudu diselesaikeun dengan kekerasan. Lah sapiraku. Aing kieu wa boga barang ieu. Tah ieu peso. Aduh, iya euy. Peso seukeut. Bahaya. Geus wae lah aing. Kieu tipe peso we unggul. Nuhun Mang, diampihan ku urang nya. Ari tas diasah mah seukeutnya euy. Sat. Deuleu aing juga nah film Iko Uwais. Wak, bijil. Motah di jero teh naon ngebrokep we hayu madang. Alah, naon madang kira jengkol peuteun. Sok hese madang teh sok hese. Alah, Itu awak harideung sia. Hayu asup luat. Lu beuting mulak asin aing teh ka. Buru-buru ngeunah ieu mah dahareuna ge. Luat. Ngantri. Wis lauk. Sia asup. Dalahan. Sok sia, jujur sia. Lain Iya, orang jangan coba. Baturan aing sok sia. Goblok tong saliwur sia eta. Yuk, si Eling goblok kita tong make peso dia. Tong saliwur goblok. Anjing bijil aya polisi. Aya naon ya? Sia polisi. Bijil goblok. Mati kita teuing sia mah. Lain. Pengkhianat anjing teh. Bijil aya kabur goblok sia. Undang sok nyen kerusuhan di dia. Sia mah. Aduh, penjara pedang. Geus asup sia anjing, asup sia. Tugas teh gitu teuing. Madang kata jadi geura aing udah manghargeunah dareuna. Sia goblok. Beunang ku aing. Sia hayuh udud. Aing sia nu Naon? Nya sia sok saliwur teh ngumekeun peso.
Picer udah ulah. Hirup aing. Sia tong sok rese goblok. Sia teh nyaho meureun sia teh tahanan di dieu teh sarojeng aing. Sok polontong teuing. Goblok ge nya sia. Ya anjing, goblok sia. Modal goblok. Anjing sia, modal goblok, modal sia. Anjing teh sia rese-rese teh. Modal. Sedap. Modal. Salah, khawatir. Modal sia. Kerasa tak kali yang teh.